anu sok getol teh resep pisan barang damel. Namun saur Raja Soleman, upami barang damel teh kedah diajar heula ulah sagawaya urang kedah diajar soson-soson supados naon anu dipidamel ku urang teh sae hasil kalawan mucekil tur sae hasilna. Salian ti eta parawargi upami barang damel teh ulah burung busuk saur Raja Soleman. Jami anu sok burung busuk teh cilaka temahna. Anu burung busuk sok matak musahkeun maneh. Hoyong enggal rengsek, hoyong enggal hasil. Biasa kitu parawargi. Tapi oge sanes lalaunan, awas kuya sanes kitu. Tapi urang kedah diajar, saatos diajar urang ngalampahkeun ilmu anu ku urang kaala kalawan tenang. Ulah busuh kedah getol diajar. Saur bangsa deungeun mah long life education. Enten urang kedah teras diajar supados orang biasa hasil kalawan mucekil. Sakitu panginten parawargi tepang deui sanes wae. Amin.